Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala mu'alifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdu ari jenis puji lillahi eta tetep tangtu ka Allah. Dina alhamdulillah mangga alif lamna bade dijantenkeun lil jinsi lil istighraq atana pilil ahdi. Lamna dina lillah mangga bade dijantenkeun lil milki mangga, lil ihtisos mangga, lil istihqaq mangga. Al-Fatahi anu seueur ngabukakeun kana lawang rahmat. Al-Jawadi anu bageuran, Al-Mu'ini anu nulungan, ala tapakuhi kana nungtut ngarti pidini dina agama. Man kajalmi ikhtaro anu milih Allahu ka man minal ubadi ti sawarena pirang-pirang hamba. Wa asyhadu sareng nyaksikeun kaula an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran eta tetep illallahu angin Gusti Allah syahadatan kalawan persaksian tudhilu anu bakal ngasupkeun ieu syahadah naka urang sadayana darul khuludi ka daerah anu langgeng tegasna mah darul khulud teh surga. Wa asyhadu sareng nyaksikeun kaula anna sayyidana kana saestuna Gusti urang sadaya atanapi dunungan urang sadaya Muhammadan tegasna mah Nabi Muhammad abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Sohibul maqami anu ngagaduhan darajat al-mahmudi anu dipuji. Sallallahu wasallam alaihi. Wa ala alihi jeung ka pirang-pirang na Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabat na Kangjeng Nabi al-amjadi anu aragung. Salatan kalawan rahmat wa salaman sareng kasalametan. Apuzu anu bakal bagja kaula bihi maku itu salat wa salaman yaumal miadi dina poean balik. Wa ba'du jeung dina sabadana maca bismillah shalawat sinareng salam. Pahada mangka ari ieu anu hadir dina hate syarhun eta syarah mupidun anu maedahkeun ala kitabi kana kitab kaula al musamma anu dingarahnan bi Qurratul Aini ku ngaran kitab Qurratul Ain bi muhimmati dini kalawan ngajelaskeun pirang-pirang anu penting dina agama. Yubayyinu anu netelakeun itu syarah al murada kana anu dimaksud wa yutimu sareng anu nyampurnakeun itu syarah al mufada kana makna anu dialap faidah. Kana makna anu dialap faidah wa yuhasilu sareng anu ngahasilkeun ieu syarah al maqasida kana pirang-pirang anu dimaksud wa yubrizu sareng anu mertelakeun itu syarah al fawaida kana pirang-pirang faidah. Wasamaitu sareng ngangaranan kaula hu kana itu syarah bi fathil mu'ini ku ngaran kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Aini kalawan nyarahan
kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Wa anna sareng ari kaula as'alu eta nyuhunkeun kaula Allah ka Allah al karima anu mulia al manana anu seueur maparin anugrah aya umma kana yen nyurambahkeun Allah al intifa'a kana manfaat bihi ku itu syarah lil khossoti pikeun jalma anu tangtu anu khusus maksudna jalma pinter wal amati sareng jalma bodoh minal ihwani ti pirang-pirang dulur wa ayuskina sareng yen nempatkeun Allah ni ka kaula bihi kusabab itu syarah al firdausa kana surga firdaus fidaril amani dina daerah anu aman. Innahu saestuna Allah akramu karimin eta pang bageuranana anu bageuran wa arhamur rahimin jeung pang anu welasna ti anu welas. Bismillahirrahmanirrahim. Ai alipu tegesna ngawitan ngarang kaula wal ismu sareng ari lapad ismu mustakun eta anu dimustak anu dicetak minas sumuwi tina lapad sumuwu. Wahwa sareng ari itu sumuwu al uluwu eta ulu hartosna luhur. Laminal wasmi lain tina lapad wasmu. Wasmu mah masdar. Wahwa sareng ari itu wasmu teh al alamatu eta ciri. Wallahu sareng ari Allah alamun eta isim alam lidatib pikeun zat al wajibil wujudi anu wajib ayana. Wa asluhu sareng ari asalna itu Allah lapad Allah ilahun eta lapad ilah. Wahwa sareng ari ilah teh ismu jinsin eta isim jinis likuli ma'budin pikeun saban-saban anu diibadahan. Summa uripa tuluy dimakripatkeun itu lapad ilah bial kual. Wahudipat sareng dibuang naon al hamzatu hamzah. Sumastu mila tuluy dipakekeun itu lapad Allah bil ma'budi dina anu diibadahan bihakin kalawan hak. Wahwa sareng ari Allah al ismul a'dhamu eta isim anu agung indal aksari nurutkeun kalolobaan ulama. Walam yusama jeung teu dingaranan bihi ku Allah saha ruhu salianti Allah. Walau ta'anutan jeung sanajan ngaririweuh. Walau ta'anutan jeung sanajan ngaririweuh. Aya nu ngahartosan jeung sanajan ngewuh-ngewuh cenah bahasa Jawa nama. Aya nu ngahartosan fanatik aya. Walau ta'anutan jeung sanajan ngaririweuh. Warahmanur rahimu sareng ari lapad rahmanur rahim sifatani eta dua sifat bunyata anu diadegkeun itu rahman rahim lil mubalaghati pikeun mana mubalaghah ngabangetkeun min rahima tina fiil madi lapad rahima. Warahmanu sareng ari lapad ar-rahmanu ablagu eta leuwih banget minar rahimi tinimbang lapad rahim tinimbang lapad ar-rahim. Li'ana ziyadatal bina karena saestuna tambah nabina adegan tadulu eta nuduhkeun itu ziyadatal bina ala ziyadatil makna kana tambahna makna. Wali qaulihim jeung karena dawuhan para ulama rahmanud dunya wal akhirah. Rahmanud dunya anu ulas asih di dunya wal akhirati jeung di akhirat wa rahimul akhirati sareng anu ulas asih di akhirat.
Alhamdu ari jenis puji lillahi eta tetep tangtu ka Allah. Aladi zat hada anu parantos nuduhkeun itu ladi naka urang sadayana aidala tegasna nuduhkeun ieu ladi naka urang sadayana lihadata lipi kana ieu ngarang kitab. Wa makuna jeung teu bukti urang sadaya linah tadia eta narima pituduh urang sadaya laula an hadana lamun teu nuduhkeun ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah ilaihi kana itu talib. Walhamdu sareng ari hamdu muji huwa eta ari hamdu teh alwaspu eta nyipatan bil jamili ku anu alus. Wasolatu sareng ari rahmat wahya sareng ari rahmat minallahi ti Allah ar-rahmatu eta rahmat al-makrunatu anu dibarengan bitadimi ku ngagungkeun. Wasalamu sareng kasalametan ayat taslimu tegesna salamet ayat taslimu tegesna mah disalametkeun min kuli afatin tina saban-saban pancabahya wanaksin sareng kakurangan. Ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna mah Nabi Muhammad Rasulillahi anu jadi utusan Allah likafati tsaqalaini ka sadaya dua beberat aljini tegesna mah jin wal insi sareng manusia ijma'an kalawan ijma. Wakada jeung eta nya kitu deui saperti saqalainil jinni wal insi al malaikatu ari pirang-pirang malaikat. Alama netepan kana perkara kola anu parantos ngadauhu kana emak sahajam un muhakkikuna ulama loba ahli tahqiq. Wa Muhammadun sareng ari lapad Muhammad alamun mankulun eta alam mankul min ismil maf'uli tina isim maf'ul al mudha'afi anu ditasdidan ain fi'ilna maudhu'un anu diwadokeun liman kajalmi kasurat anu seueur naon hisoluhu pirang-pirang budi pekertina itu man alhamidatu anu terpuji sumya dinamian bihi ku itu Muhammad saha nabiyuna nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin ku ilham minallahi taala ku ayana ilham minallahi taala li jadihi ka akina ya nabi wa rasulu sareng ari rasul minal basyari ti golongan manusia zakarun eta lalaki hurun anu merdeka uhia anu dipaparin wahyu saha ilaihi ieu zakar bisyar'in kalawan syarat wa umiro sareng diparentahkeun ieu zakar bitablighihi kana nyampekeunana syarat wa ilam yakun jeung sanajan teu bukti lahu eta tetep pikeun ieu zakar teh naon kitabun kitab walan nashun jeung henteu nyalin hukum kayusaa sapertikeun Nabi Yusa alaihi salam. Fa ilam yu'mar mangka lamun teu diparentahkeun itu zakar bitablighi kana nepikeun hukum panabiyun maka eta nabi wa rasulu sareng ari rasul abdolu eta leuwih utama minan nabi tinimbang nabi ijma'an kalawan ijma. Wasoha sareng soheh on khobarun hadis anna adadal ambiyai saestuna bilangan pirang-pirang nabi alaihi musholatu wassalam mi'atu alpin eta 100.000 wa arbaatun sareng opat wa isruna sareng 20 naonana alpan rebuna wa anna adadar rusuli sareng saestuna bilanganna pirang-pirang rasul salasumiatin eta 300 wa khamsata asyara sareng 15 wa ala alihi sareng ka pirang-pirang keluargina Kangjeng Nabi ay aqoribihi teges nama pirang-pirang keluargana Nabi al mukminina anu ariman kabeh mimbani Hasyimin titurunan Hasyim wal Mutalibi sareng turunan Muthalib. Wakila sareng diucapkeun naon hum ari itu alihi kulu mukminin eta saban-saban jalma mukmin ay fi maqamid du'a tegasna dina maqam doa wa nahwihi jeung saumpamana doa
wahtiro sareng dipilih itu kil li khobarin doipin karena aya hadis doib pihi dina kil wajazama sareng masti bihi kana kil sa Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslimin dina syarah kitab Muslim wa sahbihi sareng kapirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wahwa sareng ari sohbu ismu jam'in eta isim jama li sohibin pikeun lapad sohibun bi mana sohabi kalawan makna lapad sohabi harus bangsa sahabat wahwa sareng ari ieu sohabi teh man eta jalmi iztama'a anu narima kumpul ieu man mukminan barina iman binabina kana nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau ama jeung sanajan lolong wa ghairu mumayyiz jeung can tamiz al faizina anu baragja kabeh biridhollahi kalawan ridho Allah ta'ala bari malur Allah sifatun ari lapad faizina sifatun ari faizin teh eta jadi sifat liman pikeun jalmi tukiro anu parantos dicaritakeun itu man wa ba'du jeung dina sabada maca bismillah shalawat sinareng salam aya ba'da ma tegasna mah dina sabada perkara taqaddama anu geus ti heula itu mah minal basmalah tinyatana maca bismillah walhamdalati jeung maca alhamdulillah washolati jeung maca sholawat wasalami jeung salam alaman kajalma dzukiro anu parantos dicaritakeun itu man fahadal mu'alapu mangka ari kitab anu dikarang al hadiru anu hadir dihnan dina hate muhtasarun eta ringkesan atanapi eta anu diringkes nu enakeun mah muhtasarun eta ringkesan qala anu saeutik naon labduhu lapadna itu muhtasar wa kasoro sareng seueur naon maknahu manana muhtasar minal ihtisari anu dicandak tina masdar lapad ihtisar fil fiqhi dina ilmu fikih huwa ari itu fikhu teh lugotan cek lugot al pahmu eta makna paham wastilahan sareng ari fikih menurut istilah al ilmu eta nganyahokeun bil ahkami syar'iyati kana pirang-pirang hukum bangsa sara al amaliyati anu bangsa dipigawe al muktasabu atanapi al muktasabi anu dikasab min adilatiha tina pirang-pirang dalilna itu ahkam atafsiliyati anu bangsa tafsili wastimdaduhu sareng ari pengambilanna itu fikih minal kitabi eta tina Quran wasunati sareng tina hadis wal ijma'i sareng ijma wal qiyasi sareng qiyas wa faidatuhu sareng ari faidahna fikih imtisalu awamirillahi eta ngalaksanakeun kana pirang-pirang parentah Allah wajtina bunawahi sareng ngajauhan pirang-pirang anu dilarang ku Allah alam madhah bil imami netepan kana madhabna imam al mujtahidi anu ahli ijtihad Abi Abdillahi teges nama Abi Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i rahimahullah muga-muga mikawlas huka ieu imam sa'allahu Gusti Allah ta'ala barimur Allah warodia sareng muga mikaridho Allah anhu ti itu imam warodia sareng muga mikaridho Allah anhu ka itu al imam ayema tegasna perkara dahaba anu tos bicara ieu imam ilahi kana ma minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum fil masaili dina pirang-pirang masalah wa Idrisu sareng ari Idris waliduhu eta ramana imam huwa ari Idris ibnu Abbasin eta ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'in bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdin bin Yazid bin Hashimin
bin Abil Muthalib bin Abdi Manaf. Wa Syafi'u sareng Ari Syafi wa Syafi'un sareng Ari Syafi huwa eta Ari Syafi aladi eta anu yunsabu anu dibangsakeun ilaihi kana ieu ladi sahal imamu imam. Wa aslama sareng tos asup Islam saha huwa itu Syafi wa abuhu sareng ramana Syafi asa ibu tegasna saib yauma badrin dina poean Badar. Wa wulida sareng dilahirkeun sa imamuna imam urang sadayana sanata khamsina dina taun ka-50 wa mi'atin sareng 100 wa tufiya sareng dimaotan itu imamuna yaumal jum'ati dina poean Jumat salho Rojaba dina akhir bulan Rojab sanata arba'in dina poean kaopat wa mi'ataini sareng 200. Wasama itu sareng ngangaranan kaulah hukana itu muhtasor bi Qurratul Aini ku nami Qurratul Ain. Bibayani muhimmati dini ku ngajelaskeun atanapi mertelakeun pirang-pirang anu penting pirang-pirang hukum agama. Intakhobtu anu milih kaulah hukana itu muhtasor wa hadasyarhu sareng kana ieu syarah minal kutubi tina pirang-pirang kitab al mu'tamidati anu dipake tatagenan li syaikhina kagungan guru urang sadayana khotimatil muhakkikina anu jadi panungtungan ulama ahli tahqiq kabeh. Syihabuddin tegas nama Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa baqiyatil mujtahidina jeung sasesana pirang-pirang ahli ijtihad mislu Wajihidin saumpamana Syekh Wajihuddin Abdurrahman ibni Ziyad Az-Zubaidi radhiyallahu anhuma wa syaikhuma syaikhina sareng dua guru pirang-pirang guru urang sadayana Syekhul Islami tegas nama Syekhul Islam Al-Mujaddadi anu ahli netepkeun hak Zakaria Al-Ansori tegas nama Zakaria Al-Ansori wal Imamil Amjadi sareng Imam anu agung Ahmad Al-Muzajjadi tegas nama Ahmad Al-Muzajjad Az-Zubaidi bangsa Zubaidi rahimahullahu ta'ala wa ghairihim jeung salianti itu madkurin anu dicaritakeun min muhakkikil mutahhirina ti pirang-pirang ulama ahli tahqiq ulama anu akhir mu'tamidan barin anu tatagenan alama kana perkara jazama anu parantos nyepakati masti teh nyepakati bihi kana ma syaha syaikhul madhabin nawawiyu dua guru madhab tegasna Imam Nawawi wa Rafi'i sareng Imam Rafi'i Panawawiyu tuluy Imam Nawawi pamuhakkikul mutahhirina tuluy pirang-pirang ulama ahli tahqiq ulama anu akhir radhiyallahu anhum rojian barina anu ngarep-ngarep min robina ti pangeran sadayana rojian barina anu ngarep-ngarep min robina ti pangeran urang sadayana ar-Rahmani anu welas asih na ayan tapi'a kana yen ngalap manfaat bihi kalawan muhtasor saha al-adqiyau pirang-pirang jalma anu pinter ail uqolau tegasna pirang-pirang jalma anu pinter wa antakiro sareng yen netepkeun Allah
bihi ku muhtasor wa antakiro saraya netepkeun bihi ku sabab muhtasor bisababihi tegesna sabab muhtasor naon aeni paningali kuring godan isukan ya ae yaumal akhiri tegesna dina poe akhir bindadi kuningali ila wajihi kadat Allah al karimi anu mulia bukrotan dina waktu isuk-isuk wasyian sareng sore-sore amin aistajib muga nyobadan Gusti ka abdi.